Alhamdulillah Paudil aya teh geus malam Jumat teh bagian ronda urangnya. Bagian urang deui nya ini teh. Eta Tenang meureun ya. Kieu jang kamari teh amang teh jeung Waisma ka Bah Kencling. Minta dipangginglarkeun lah manehna teh dibere sasajen segala naon. Pokoknya mah Jumat enak mah bebas di si kemet lah, enak mah geus lah. Syukur kitu mah aya di kemet deui. Wah, enak mah Aman berarti. aman. Jon lah ngaronda teh kitu main ngudag-udag deui enak Oh, beunang. kuat capek rasana teh keur Aya nu ngabenyeng pan urang harita. Oh, kudu disian. Ini orang aya ka mana enak? Aya orang keliling lah segedain mah lah untung aya rasa sieun na mah lah. Mesti eta meureun ku si Abah. Abah. Si Abah pirakut teuing si Abah. Kencling ngebohong eta. Padahal kan manehna dukun kasohor, masalah jurig-jurig mah. Oh, siap. Ayo orang aya ka mana enak ya? Itu jadi itu ah. Ya urang kabelah kudu duaan lah disisieun banyak kabelah ditu. Karena enak mah geus jong-jong dieu eueuh mah yang ngaganggu enak mah. Bisa ya. Mana jang Kemana ya? baturan teh kabelah kulon Bagi-bagi. Oh ngejan. Mana si Abah teh nya? Bah? Mana sih, Bah? Si Kemet teh masih aya kene geuning. Masih tarekan, Bah. Aduh. Itu ya, Bang. Aya di wae. Bah. Itu si Kemet teh ya kene kumas ya. Oh, apa Bah itu, Bah? Itu jalan tuh. Aya naon deui wae teh? Aya kene si Kemet. Aya kene. Oh, kene, Bah. Budak wae, budak wae. Panci kabage titah mawa heula penyan. Tasajen. Nah, itu nya. Jangan saya mah wabah rek di sabarkeun langsung. Ayo langsung Bah ku Abah wae. Wabah ayo. Di mana? Ayo, Ayo. tadi itu tadi mah, Bah. Ayo. Ayo. Ampun dengan. Ah, berarti Bah tadi mah Bah ada aya jantung wae, Bah. Itu Bah di ditu aya kene, Bah. Di mana jang? Di ditu. Gedeg pian. Urang panggil di dia. Ayo, Bah, Bah. Ayo. Urang sieun apa teu lah nya? Ayo na. ayo pakai rencana. Ayo. Oh, ku Abah. Gedeng. Di dia berarti jam. Oh, di dia, Bah, di dia. Oh, di dia. Wabah langsung dipanggil ya nya. Ngabel gedeng. Urang langsung urang titah mangkat apa namanya. Oh, Bah usir lah. Ayo. Ganggu Bah teu mangkat ge. Kebet. Mane ulah ngaganggu ka warga ya. Wabah diusir lamun kitu carana mengganggu ka warga masyarakat nya. Dia gundal gandil sia mabur prokocok jeung nenong leungit sia jor. Pokokna mah ku aing leungit sia nya sok sia ayo. Ayo sia ku aing mangkat sia mangkat. Bah, ku Abah nya ngomong teu sieun ah. Aisyah kemarana burung. Aing ditinggalkeun sorangan ieu heus ku aing dilayanan ieu mah. Dilayanan ku Abah mecing ya. Di kamana ge ieu cacatena ieu. Iya kemennya ganggu ya si kemen ieu. Nong si kemen makin kutu ge siapa. Kamu aing teu neurak ieu istrikeun mangkat aing jadi basuh ieu ki ieu kumaha ieu aing ieu. Aduh. Teu neurak kamu aing teh geuning ka si kemet aduh geuningan aduh. Pabur wae itu euy. Aduh, ilmu teu neurak ieu mah euy. Kudu kabur bahaya ieu mah euy. Ieu basuh salana aduh ampun teh jibreg ieu. Aduh.
Aing kemana lompat ya? Kemana lompat? Aing gak batur. Budak mahal abur. Oh, itu muncul ya. Masih jauh gitu ya. Aduh, ampun teh. Kabur, kabur.